Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sawatara informasi ngeunaan ngabuburit jeung dinosaurus. Disarengan ku simkuring si Papaujiah. Simkuring baris nyarengan pamiarsa sadaya salami 3 menit kapayun. Dina acara Warta Sunda edisi Sabtu kaping 20 Februari 2021. Dino Show sasahiji tempat mintonan dinosaurus di Bekasi. Ayeuna jadi pangjujungan balarea kaasup pangjujungan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat nu ngadongdonan meunang pangaweruh anu mundel ngeunaan dinosaurus. Pikareseupeun, kitu pisan wahana dinosaurus di hiji moal di Bekasi teh. Teu kudu heran mun eta pintonan. Teu uleh haneuteun ku nu lalajo. Utamana barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan dinosaurus teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus sato purba nu geus musnah ti alam dunia. Pintonan anu daria pisan sajabat ti lantaran wangunan dinosaurusna meh sarimbag jeung aslina. Oge lantaran dirojong ku sound effect nu matak hoonkeun. Sally jeung Risma, warga Bekasi ngaku lalajo dinosaurus teh resep kacida. Pangna kitu teh dumeh dinosaurus na teu beda ti gambaran nu aya dina sawatara film. Antarana bisa seuri, baeud, bungah, sedih, jeung sajabana. Eta sababna mun aya waktu manehna sok ngahaja lalajo bari sakalian ngabuburit. Mun taya haruangan mah eta pintonan teh bakal aya di Bekasi tepi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Pamiarsa, sakitu warta anu tiasa kapidangkeun dina deungeut ieu. Simkuring si Papaujiah, seja ami mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.